Hai, perkenalkan saya Maya Afidata dari YouTube My Edutainment TV Channel. Buat kalian yang pengen belajar bahasa Sunda, langsung pantengin terus, tonton terus YouTube-nya Kang Has. Ya, karena di sini banyak sekali Kang Has mengajarkan untuk pelajaran bahasa Sunda, dan ada juga dongeng yang berbahasa Sunda, tapi ada translate-nya bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang belum fasih berbahasa Sunda kayak saya nih, saya ngikutin channelnya Kang Has nih, dengerin dongengnya, seru juga ya. Penasaran kadang-kadang itu pakai bahasa Sunda sambil belajar bahasa Sunda. Karena apa? Karena sambil ngajarin anak saya untuk pelajaran bahasa Sunda. Oke, jangan lupa untuk dukung terus Kang Has dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda kalayan judul Lain Bapa Kuring. Biasana Titin Wiyarti. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Lain teu dihiap eta oge ngan manehna keukeuh hayang cicing di imah sorangan. Pajarkeun embung ngaririweuh nu ngora, ragab ongkoh beda kasebutna ka anak tere, jabapan imahna ukur tongoh landeuhan. Saprak ditinggalkeun ku emak, awakna rada ngorotan. Leungiteun moal henteu. Ngaran-ngaran ditinggalkeun ku pamajikan teh anu tadina sagala dikaulaan teh ayeuna mah sagala kekusorangan. Najan ari dahareun mah tara kaliwat naon bae oge kukuring sok diutamakeun. Anakna pituina mah duka teuing di mana dumukna. Saprak amprok ka emak ulasan tahun ka tukang oge teu apal dirupa-rupana acan. Aya beja mah nyebut menang jodoh ka orang Sumatera jadi juragan sawit. Duka bener jeung henteu nama. Abah, ieu bako jeung kopina dina luhur meja. Baju kotorna kumpulkeun. Engke ku abdi diseusehan. Ceuk kuring dina hiji mangsa. Nya, sok tunda di dinya. Baju mah geus diseusehan tadi, tembalna. Nuhun nyi, mani sagalana bae. Didungakeun ku abah sing gede milik
sing waras badan. Amin, Bah. Kira wanci hanet moyan kuring liwat ka pipir imahna. Maksud nama reka kebon ngalaparap kelenci. Hawar-hawar ti jeroan bilik sorang gerendeng muga gerlengka. Nun Gusti, abdi sumujud ka Anjeun. Teu aya deui anu disuhunkeun iwal teu kabagjaan kula warga pun anak. Sanaos sanes putra abdi pituin, tapi kanyaahna mah teu tiasa dilalawarakeun. Lamun teh mah nyawa abdi tiasa ditukerkeun kana rejeki sareng kabagjaanana, abdi ridho. Cimata teu kaampeuh. Sing sehat, Bah. Ku ayana Abah digigireun abdi oge tos jadi hiji kabagjaan. Abah nu tos ngaping abdi ngagentos pun Bapa. Kuring ngagerentos.